sama hanteu Laras tah kitu geuningan. Ieu teh awawan teh anu kasetna tos teu birek deui kitu nya. Sami sareng ieu lanceuk abi Mang Dapet anu nya kasebatkeun ku abi mah ieu teh figur gitu, figur kakek abi pribadi gitu nya. Di zaman harita nya Bang ya. Oke. Mang, enjoy memang. siap Nyase Mang. Jadi kieu Mang iraha ieu karena tarik suara gitu Mang. kawit nama di tahun 2013 kita sih bagi ka ayeuna 2019 berarti tos 5 tahun. 5 tahun guys. Tarik suara. Genep mohon genep tahun guys diralat 2017 genep tahun. genep tahun guys tarik suara guys. Tapi panjang itu jelas. Oke Mang. Ti payun teh abi kan kantos ninggalnya Mang teh sareng ieu teh bagaikan Mang Wawan sareng Mang Dapet teh bagaikan cikopi dan dedeknya. Cikopina beda. Itu maksudnya kieu janten bebarengan gitu nya. Bebarengan lirgura sang amisna. Lir kemang jeung sengitna. Pamimang jeung abi mah lir naonnya wah jeung cangkangna gitu cangkangna gitu nya. Pokona sepatos itu guys ramenanya. Tah ieu teh kasebatkeun nama abi terus kami wano gitu da terus diangkat raka itu dua anak kayak gitunya. Aduh kelar ada gemer soalnya terus kami terpenak guys. Oke Mang Wawan, naon kisah amis peuheur pait haseumna saat nalika Mang Wawan ancruk kana seni menggeluti dinu seni abi. Amis beuna kumaha ya poe teh dina sering mah alhamdulillah nu kusim kuring karanapan amisna pangintennya dina tiap nu hajat teh panginten teh sami panginten aya wah dina tuangeuna dina naon-naonna aya nu pait aya nu poe ada kisah tapi seselena alhamdulillah sim kuring mah karanapan nu amis nu pait mah jarang sih alhamdulillah nuhunnya walaupun bagaimana dijalani adi diras nya terus teh bilet deui nya bagi seniman-seniman mah nya hiras mah terus janten naonnya kasebatna umrah nya kumaha nya tapi urang teh ku ikhlas jeung ridho teh memang nya prosesnya gitu panginten tah kan abis tos naros ka Mang Dapet tadinya soal tentang aya nu ngahina kumaha emang kantos ke alaman teh aya nu ngahina pasti aya wae aya wae deui sami ternyata mohon aya nu seni mah wah jangan putus asa kan sami pede we kitu nya putus asa tapi aya sapatah dua patah kata kang anu sok ngahina kanu nya kanu seni gitu lah fotonya mudah-mudahan kanu ngahina panginten si Marajan amal sadayana sumari mah moal ngadoakeun awon sing marajeng ka sadayana umumna ka para seniman seniwati sadayana nu aya khususna di wilayah Jawa Barat sadayana gitu. Jadi secara kesimpulan nanya upami anu ngahina eta mugi-mugi sing majeng gitu guys. Teu teh aya gendek banget urang aya sirik-sirik abi pisan. Lajeng Mang ayeuna teh pan Mang teh nya masuk kana ieu obrasnya di Giska Official. Oke Mang gaduh IG manawi? Aya IG-na naon Mang? Follow TB Wawan. TB Wawan. Tah guys nanti ada di ini di bawah ya. Terus Mang IG-na naon Mang? Aldi Juniawan nanti ada di bawah ya Aldi Juniawan nanti di follow aja untuk kepo-kepo tentang ya Japri lah pokoknya. Oke guys, tanpa lama-lama kita langsung kolaborasi lagi. Kan tadi udah nih sama Kacapi sama trompet. Nah ada sekarang juru sekar, kita trompet, terus juru sekar sama Kacapi manawi abi bisa dan lain ahlina demi Allah. Oke jangan lama-lama. Udah kawinan naon? Kawinan Mang, cobi Mang. Nenden harapan. Nenden harapan. Iya, guys.
lah. Mana? Cepengana kita mik. Ini trompetan. Mana di trompetan? Ini kesurupan wae nama besoknya. Sampai sudah. Mun peuting keur jeung mikang eling ku hari mudah-mudahan nusa harita yang bukan di tahun ayeuna geus jeung ingetan masa neugeun hareupan sangka geus lepasan nu aya Soyor Mang Dapet.
dimanja dewa ya kuping teh nyaan ya Allah. Aduh nikmat pisan geningannya Mang Wawan, Mang Depet lah. Mudah-mudahan doa teh abdi pribadi sareng di Giska Official kami mendoakan semoga Mang Wawan, Mang Dapet oge semua seniman seniwati yang ada di Jawa Barat di tanah Sunda sing aya dina kamajengan sehat mulus rahayu berkah salamet oge sing lanjur kaluhur gitu tah kaluhur gitu mugi-mugi ulah dihiras Tawisnya kata sama didedetkeun tak kada nyaman tawisnya kena naonnya ya gitu. Kena rambutan gitu ya. kalau dangdutan biasa pengitunya Insyaallah. insyaallah pokoknya mah si Amang Ima ya leuwih dah demi Allah ya jangan pisan gitu pengintennya sing pokoknya masih segala rupina lah gitu sing aya dina kamajengan ibu gitu sing sehat selamat panjang yuswa bukan mau jago ringkas mulus rahayu berkah Amin. amin ya rabbal alamin dapat Sing gaji janten UMR. oke panginten kurang ayeuna terus aya dina penghujung acara Mang Dapet Mang Wawan hapunten dina sagarupi kalepatan abi boh dina nyariosna kirang naonnya raos di katampina ku Mang Wawan ku Mang Dapet kitu mugi-mugi bobosa panon sarasapakan Balumbang Timur di Tenda Abi gitu. Oke, kasadayana hapunten pisan bilih itu penyampaianana kirang raos, kirang paos kadanguna gitu. Maklum nuju diajarkeun gitu. Mulo ini bilih ngartos tiasa di ieu wae nanti ada di translatean lah pokoknya. Kalau translate ya tujang. Terjemahan gitu nya. Oke, sementawis sakieu heula panginten Abi Riana Junior terus Wawan TV. Ayo Wawan TV. Mang Dapet Tarompet Sakti. Ya, kami bertiga undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Subrek. Like and comment. subscribe. Subrek. Ada sarua kita subrek. Subscribe. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa itu loncengnya talapung.